Nekat masak di pipir imah padahal atau sore dina waktu ba'da asar anggeus-anggeus panon poe nyorot kapoyanan cahaya koneng. Alhamdulillah tilu pasakan beres. Di siang keneh ku abdi teh tos diniatan bade masak di pipir cuman diengke-engke wae pan tadi ngalasuluhna. Jadi we ba'da asar teh kareke mulai masakna. Sanes masakna tapi tataharna ieu teh ba'da asar teh sagala diakutan tapi ari mirun seuneu mah atos nembe. Dasakan tenan abdi teh bade hoyong nyobaan kitu masak rangining jadi we sagala diakutan. Ayeuna mah urang langsung we kucurkeun minyakna terus ayeuna urang nyobaan kitu nyemplungkeun ranginingna tapi teu daekeun beukah ieu teh. Jigana minyakna can panas matakan urang adonan heula kanggo pisang nintuh entos panas mah minyakna langsung we ngararembang. Henteu seueur ngagorengna ge ieu mah ngajaran we kanggo batur emam gaganti kerupuk. Dilanjutkeun ayeuna mah abdi teh ngeuretan heula cau bade kanggo pisang okoh. Ngeureutana mah sawareh we heula ayeuna mah urang enggal-enggalkeun cemplungkeun da apan daripada nganggur katelna. Bade nungguan pisang di dieu teh abdi bade mesekan bawang tah bumbu konengna ku abdi teh nganggo racik we da nyaeta males ngalakonengna. Padahal tadi teh kahandap ngalasuluh tapi teu inget ngalakoneng mah. Alhamdulillah pisangna tos asak ayeuna urang cemplungkeun lauk caina. Da seuneuna ageng najan suluhna aralit oge ning teu tos asak we. Da ieu teh si laukna bade dipesmol tadi pan bumbuna tos direkuh ku pamirsa oge katingali bumbu-bumbuna mah. Bumbuna tos seungit ditambihan we cai pangumbahan tina cobekna ditambihan deui bawang daun tomat cengek sareng uyah kaldu gula we sakedik. Atos ngagolak bumbuna ku abdi teh dicemplungkeun we laukna digula galau dugikeun ka bumbuna meresap. Caina entos saat bumbuna entos meresap ayeuna mah urang langsung we bahekeun kana piring tapi hanjakal piringna alit teuing. Tapi sawios we lah nu penting mah mahi we pokona mah ning tu alhamdulillah asak we sadayana. Tah di dieu teh sihana hoyong nyobaan rangining mata ku abdi teh dipasihan we heula sabelah. Tuh tingali pamirsa sorotan panon poena ge entos koneng ayeuna mah urang enggal-enggal we canakan pasakanna ka bumi. Atos beres masakna atos beres oge videona hatur nuhun ka pamirsa anu tos nonton. Assalamualaikum.